selamat wayah ieu guys. Hihi. Pajepang deui. Ngan dina waktu ayeuna mah Kang Teh dek ngayakeun kuis ieu teh. Jawab ku pamirsanya. Pangnyebakeun anu ku akang dihaleuangkeun teh pupuh sareng laras naon. Cik lamun nya pemirsa mika cinta seni Sunda pangnebakeun pupuh jeung laras naon. Ieu laras naon pupuh naon ngaranna anu kahiji dah ieu sajaknya pangalalana ngitung embur ngajajah mirangan kori henteu puguh nu dijugjug balik pamanis sadaya nu timah anak tiluan semura rusyuk lurah pegang ngawalonan aing ngaran Jayapati. Dah eta guys, so tulis di WA kayak di pasihan nomor nanya laras sareng pupuh naon. Anu kadua ieu warna-warna lauk empang aya nu sami jeung pingping pagulung padumpang-dumpang. Ya, suara motorna mah deui euy sampai mana becek jadinya ieu backsound motor gadeng. Warna-warna lauk empang aya nu sami jeung pingping pagulung padumpang-dumpang ratna rengganes ningali sisi balong balingping sisi balung bang. Eta nu kadua nya keun wae teu camat oge nu penting ke nebakna bener nya. Anu katilu mega beureum surupna geus burit ngalangla ayung panas pikiran cikur jangkung jahe koneng nyaha jepelai tepung sim abdi mah ngabenying letik ariras cimataan gedong tengah laut ulah kabalangnya bela paripawas gunting pamulahan gamir kacipta salamina. Dah eta guys sok ke jawab dina WA nomorna cahaya dihandap. Oke ya ditunggu jawabannya yang benar ya. Hadiah kaos untuk 3 orang. Jawaban harus melalui WhatsApp. Oke dadah.